Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu sim kuring dipehormat, Bapak Ibu guru para wagi sareng rencang-rencang sadaya. Dinten ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara kalayan judul pentingna miara lingkungan kahirupan urang serta acan masuk ka biantana tepangkeun nami abdi Ade Muhammad Rijal. Lingkungan teh merupakeun tempat urang hirup, tumuwuh jeung berkembang. Upami lingkungan urang bersih, sehat, jeung tertib, tangtos kahirupan urang bakal karasa langkung nyaman. Nanging upami lingkungan teu dirawat, kotor, kuruntah atawa rusak ku kabiasaan manusia sorangan, hal eta bisa nimbulkeun masalah anu serius seperti banjir, populasi udara, penyakit, nepi ka karusakan alam. Ku kituna miara lingkungan lain ngan tugas pamarentah wungkul, tapi tanggung jawab urang sadaya. Hiji, alasan kunaon urang kudu miara lingkungan. Lingkungan sumber kahirupan, cai bersih, oksigen, tatangkalan jeung taneuh subur asalna ti lingkungan anu sehat. Ngajaga kesehatan, lingkungan kotor bisa nyebabkeun penyakit, contohna DBD, diare jeung gangguan pernapasan. Sumber daya alam tetap lestari. Lamun urang henteu merhatikeun lingkungan, tatangkalan bisa tumpul. Satu-satu bisa punah jeung iklim bakal berubah henteu hade. 2. Masalah lingkungan ayeuna. Runtah plastik teu kaolah, penebangan tatangkalan liar, populasi hawa jeung cai, kurangna kasadaran masyarakat ngeunaan penting ngajaga lingkungan. Masalah ieu sadaya alasana tina kabiasaan manusia sorangan anu kurang tanggung jawab. Cara-cara merhatikeun lingkungan supaya lingkungan tetap bersih jeung sehat, aya sababaraha lampah sederhana anu bisa urang lakukeun. Hiji, micen runtah kana tempat tur misakeun runtah organik jeung anorganik. 2. Ngurangan pemakaian plastik serta ngagunakeun kantong belanja anu bisa dipake deui. 3. Melak tatangkalan di sabudaran imah atawa sakola sangkan mawa leuwih seger. 4. Ngajaga kebersihan kamar mandi, kelas jeung halaman secara rutin. 5. Ngahemat cai jeung listrik sabab sumber daya alam terbatas. 6. Kegiatan gotong royong bersih lingkungan pikeun nguatkeun rasa kebersamaan. Sanajan leutik lampahna, lamun dilakukeun ku seueur jalma bakal boga pangaruh anu jeung pikeun lingkungan. Hadirin anu diperhormat, miara lingkungan teh kawajiban urang salaku warga anu hade. Alam parantos masih kauntungan anu luar biasa ka urang. Ku kituna urang kedah ngabales ku cara ngajaga serta ngamumule sakumaha mestina. Hayu urang ngamimitian dina diri sorangan ngajaga kebersihan, ngurangan runtah, melak tangkal, serta ngajak batur supaya leuwih daek miara lingkungan. Ku kituna generasi ayeuna jeung anu bakal datang tiasa hirup dina lingkungan anu sehat, bersih jeung lestari. Hatur nuhun perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.